Assalamualaikum sadayana. Kenalkeun nami abdi Gina Malika Banurwati dari kelas 12 IPA 3. Nah, dina video ieu abdi bakal ngadamel es campur. Alat jeung bahan yang dipake nyaeta aya buah apel, buah alpukat, susu kental manis, buah-buahan nata de koko, es batu, jeung buah naga. Siapkeun mangkok gede, potong setengah alpukat, iris alit sareng krok. Kemudian abdi tambahkeun buah apel potong sakedik, lalu iris. Untuk mempermudah, abdi make buah-buahan cup. Isinya aya jeruk mandarin, peach, jeung leci. Abdi nambahkeun oge nata de koko. Di dieu abdi teu make air gula karena dalam buah cup tadi eta tos aya air gulana. Tambahkan es batu, kemudian tuang susu kental manisna. Es campur tos jadi. Hampura bila aya salah, kurang lebihna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.